panas kieu euy. Sanajan panas kieu ge kudu indit bener. Ke indit butuh. Tapi indit tunduk. Ya, kumaha teh lah. Cek ustad oge geuning. Urang teh ulah mengeluh ke puasa teh. Jangan jadikan puasa sebagai ajang untuk bermalas-malasan. Tah. Guys, tinggal syukuri wae. Cicing di kampung, kebon lomba, digarap, menang hasilnya tinggal jual. Beli baju dulu lagi. Tanya kayak wae nama syukuri wae. Mang, kenaon euy? Jeung nulung sakitu. Waduh, wah umur ruas kieu. Mana, Wak? Iyalah tas ngebon biasa. Capek atuh walung sakieu mah puasa-puasa. Teu nya, pan keur puasa orang jalung sih. Nya biasa tuh. Orangnya pemuda kampung teh semua kacang. Sugan we ka beli mobil Avanza. Pan aya geus boga mobil mah randa ge nempe. Anjay, bener tak euy. Ai urang kampung melah kacang isukana bisa beli pesawat loba lain mobil apaan wae. Bener lah sok saya mengadukung pisan euy. Daripada ayeuna pemuda di kampung lobana mabok, komik geuning nu kitu dah aing mah dirujit mending kana melak suuk. Mabok-mabokan teu puguh kitu mah ngaruksak masa depan urang teh ngora keneh lain. Mending kana melak suuk bisa dijual, bisa ngabantu kolot. Yang teu gede ge merek kolot mah atunya teu nyusah-nyusahkeun teuing bener teu. Anjing, bener tah mamang eta, satuju pisan aing. Daripada meuli komik mah mending meuli koci dila beak. Ya lah bener setuju aing mah. Ayeuna awal rek ka mana deui kitu geus meniru rusuhan jeung teh atuh. Euy, ieu meniru rusuh kieu puguh. Biasa lah itu sapi parabaneun. Bisnis. Aduh. Bener pisan gaya boga sapi mah euy. Mending kana ngingu sapi daripada ngingu bodoh mah. Mau gede-gede mau bisa dijualin. Aduh, geura parab sapina bisi paeh manten ke gara-gara aing ngomong di dieu wae. Dan betul boga bisnis euy. Soklah didoakeun ku amang masing sukses ulah nyusahkeun teuing kolot lah. Karunya mending kene boga penghasilan sorangan aja saeutik ge lain. Euy, lumayan we boga sapi. Tambah kesel. Nya nuhun mang doana, doakeun si sukses. Mek kasih pretan rezina. Siap lah, sok didoakeun pisan ku amang mah. Sing jadi jelema bener lah salah sahijieun ulah kabeh teh teu bener lain. Ya hayu mang ka dieu. Nya sok mangga kada lajengkeun ah. Lah di Jati Gede masih aya keneh budak anu kitu euy, teu ngandalkeun ka gengsi. Mudah-mudahan we eta budak sing sukses sing gede milikna lah, anu bisa ngangkat derajat keluargana. Lanjut ke Bondoy lah. Ke Bondoy melak suuk, sugana jiga si Iwa. Melak suuk ngajual suuk bisa meuli Avanza. Pan aing ge hayang boga hiji deui nu ngora mah bisa. Wah, aing nah aing jadi kepikiran omongan si Iwa euy. Cenah mah melak suuk bisa menang apaan sih? Oh lah aing mah aing rek bener-bener melak suukna ame menang loba bisa meuli mobil pan bisa gaya najan hirup mawa pacul ge ngagaya mah kudu. Pan cek ustad ge apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Piraku aing melak suuk aing panenna mobil aduh oh kecuali lamun suukna dijual aing ngarti. Geus Nying mang, mulai deui. asal nyebut anjing ka amang atuh euy. Nya mulai deui atuh ameh menang berarti gede ai eta mah. Ameh menang apaan sahayang amang ge. Ulah bermalas-malasan puasa teh lanjut terus. Bener mang, segala sesuatu ge di barengku niat mah hasil lagi bakal maksimal. Jeung hasil lagi gede di ji bujuranda. Halah bener geus apa karanda kitu atuh ieu leutik keneh ulah waka. Ieu tas setuju pisan aing euy. Jadi segala sesuatu teh harus dimulai dari yang terkecil lain, gitu lain. Jadi engke hasil teh badag lain bisa bagi-bagi ke batur. Nya sok mang lah lanjut. Sing semangat lah nanaon teh, ulah bari jeung makruk. Nyalah siap ya ge ikhlas pisan aya demi masa depan mah. Nya sok mang lah, raba beres, dak gedeng dibuka. Nya siap lah ya ge tereh beres dak sok we ti payun lah Pak. Ayo mang ah.
pindah. Oh ah geus tara buka euy mending teperen mending balik no. Balik isukan deui eta surutna mah waktuna buka. Lah mah jadi nanaon teh di barengan kunyat ulah jeung makruh ame hasilna maksimal euy. Duh, poe ayeuna mah euy asa jadi loba pembelajaran anu bisa diterapkeun di kehidupan urang euy. Wah ya, hampura dulur lamun aya kata-kata anu teu ngeunah atau kata-kata kasar ulah diturutannya eta mangan saukur karakter di dunia nyata mah si AA jeung anu hijina tadi ge alus da paribasana. Hampura dinu kakurangan video ieu nya. Hilap subrekna gajrugeun mantap salam Sunda sampurasun.